Assalamualaikum. Wilujeng patepang sareng Kang Dagol. Sampurasun kasadayana. Mulia urang sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat, dimudahkeun, mirik rezekina dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mangga ulah nyangkolong teuing kana waktos kitu tah. Mangga kasadayana caraketan dongeng tilu jawara bagian ka-8. Dina kaayaan isukna kakocapkeun di sisi leuweung, utamana mah kaayaan si Jalu sapara kanca, samang-samangsa langit masih kene iuh, disimutan ku pepedut atawa halimun. Ieu anu opatan geus saragedwe kana dangdana, sora manuk anu patemal-temal dina dahan kai leuweung, mapaesan we kana laku lampahna eta 3 atawa 4 nonoman anu euker kerah kerih singkiel rek dimimitian cenah miang ti eta leuweung muru ka lemur. Nyingkahan balai sabab pikir maranehanana di eta tempat geus teu aman deui. Singkat carita dina kaayaan haneut mula maenat moyan, ieu nonoman anu opatan teh geus nepi we ka sisi lembur anu pangdeukeutna ka eta leuweung. Terus we maranehanana gagendik muru ka tempat anu dituju nyaeta lembur Padepokan Pasir Wangi teh. Doh Jalo euy, kumaha ieu teh masih kana jauh Jalo, ceuk si Acung. Nya masih kana jauh, pan cek kuring oge lamun di Lombangan mah kudu kana 3 poean deui di lamun urang arek. Oh iya mah kudu, oh iya deui Lompang ke Lompang mah kada kudu ngenong heula di jalan ieu kada 2 peuting deui mah ngan bangunna mah. Oh geus 2 peuting 2 poe mah atuh kita Lompang gitu ka 2 peutingna ka 3 mah lah bangunna mah nepi lamun nya Lembang lah cara kieu we terusuh teuing teu kancang teuing gitu. Singkat carita lalampahan jauhna teuing sakumaha, nyaho-nyaho waktu geus panon poe satangtung we atawa kaayaan waktu asar. Harita teh anu opatan eukeureuh we di hiji tangkal, malahan mah di sisi jalan setapak anu muruna teh ka leuweung. Nyagak 2 tuluy ka lemur. Aya jalan anu nyagak meureun aya nu ka leuweung, aya nu ka lemur gitu maksudna banyak. Aduh, Nyimas. Wah, urang jadi bingung ya nah urang ka leuweung atawa arek ka lemur wae nya Nyimas nya. Kitu cenah cek si Jalu ngajak badami meureun ka Nyimas Layung Sari teh. Aduh, amun ge mah mendingan di lemur we atuh. Urang sabab urang muru ka lemur tuh katingal itu aya loba naon itu naon teh suhunan loba tuh singkat tingkat tempo tuh nyawing oge ngan urang arek muru ka lemur atawa ka leuweung kitu nu di arah ayeuna jalanna hirup mah cung. Ai ge si Acung mah mau ditanya Nyimas kalau kan nanya ngajawab dia mah ieu teh. Atuh hampuranya atuh sok atuh gawe lah sok gawe lah. Gawe naon ieu teh Cung? Gawe Nyimas sok ka mana Nyimas? Da urang mah atuh carekan ning Kang Jaka. Naon ieu teh dia mah. Maksud ngaing mah gaya tuh kumaha dia lah.
Tas ceuk Nyimas Layung Sari nya misah. Ceuk Nyimas Layung Sari misahkeun. Ari Cakuring mah kamana wae oge bisa wae. Arek ka leuweung hayu, arek muru ka lemur mangga eta mah nya kumaha sapukna wae sararea. Gitu cenah ceuk Nyimas Layung Sari. Tah ieu kuring mah nu sok lieur teh lamun dina aya dua jalan kieu nya kuring oge bisa wae hayu wae. Urang ka leuweung hayu, urang ka lemur mangga eta mah. Wah, sok nu sajian kumaha atuh? Si Jaka Peteng tuluy nyarita. Aduh, mari je kuring mah mending kene lembang ka leuweung we ame buru nyepi. Jadi yeuh din pan buru nepi mah yeuh ka dieu teu jadi masalah urang di leuweungan oge da geus biasa. Tah kitu maksud teh kuring mah bisi sadayana ieu sapukna arek ka leuweung kuring mah mentana urang jalan lemur wae sanajan meureunan rada naon kitu teh mah urang teu pati deukeut lamun liwat lemur mah tapi aya kauntungan nu sejen lamun ngalamur mah ke urang bisa babakalan jeung deui bisa ngenong wae bisa muru tempat anu meujeuhna lajang ngararab kitu tah tuh dia bisa barang dahar oke mulihkeun kana tanaga mulihkeun kana beuteung jeung kana sare kitu amun di leuweung mah bisi bahaya kitulah ceuk kuring mah itu cenah ceuk si Acung teh. Dia mah Acung geus geus lain jago wae urang di leuweung ge moal jadi masalah Nyimas Layung Sari ge teu kaberatan lamun ka leuweung ieu mah. Ya Kang mah kumaha ieu mah lain masalah kawani Kang. Maaf ya Kang ya. Ngan ieu mah masalahna urang teh muru tempat anu jongjang istirahat jeung muru tempat anu kira-kira bisa mulihkeun kana tanaga utamana mah ye kana barang dahar. Anjeun kana barang dahar deui kana barang dahar deui itu kumaha? Nah urang ngalampahan teh arek barang dahar ieu teh kumaha anjeun mah ye? Tas cek kuring kayak tadi ulah bakal kudu jadi papasehan ieu teh kumaha? Ceuk Nyimas Layung Sari. Tas we kieu urang saloyu sareng Kang Acung we urang ka lemur heula. Jalu awas anjeun ulah boga pamikiran nu sajen pokona urang ka leuweung hayu. Loh hampura ieu nya Kang Jaka kulantaran ayeuna mah Nyimas ieu pokona mah meureunan jadi jadi pelengkap di antara kita. Jadi urang taeun ka Nyimas wae nya urang ka leuweung heula. Gae lah kuring mah sabuk-sabuk wae kumaha wae lah. Sora tongeret ngahlak we mapaesan alam waktu harita ditamahan ku sora manuk anu aya di sabunderning eta leuweung sarada we meuni balik pisan. Jadi papaes dina waktu alam harita anu mengras langit jiga anu taya aling-aling katingali biru sanajan masih atawa maju sanajan maju ka sorenakeun satuluyna anu opatan tuluy harudang lalempang muruk ka jalan anu kalemur teh sababaraha waktu kaliwat si Jalu ngerasa aya hiji hal anu nyurigakeun tapi manehna mah teu nyirikeun sabab aneh cenah bisi anehkeun cenah kanu sejen kitu urang maksud namanya punten ya kata-katana ye kieu da. Pas lebah jalahan anu arek nikung malahan mah kahanap aya gawir sabab jalan eta durung tuk mudun oge malahan mah jeung semu nikung dina rarasaan si Jalu ieu tempat teh hade pisan lamun aya jalma anu rek megat atawa tempat anu pas lamun rek dipake megat jalma. Eta rarasaan jeung kacurigaan teh teu nyalah pisan. Sababaraha waktu ti harita brul we. Loba jalma-jalma ti pengkolan belah hareup daratang muru ka manehanana. Malahan mah ku opatan kanyahoan ti luhur tempat anu rada luhur teh di belah kenca kaciri jual-jual jelema nu naremongan malahan mah katingali di belah tukang anu jalan diliwatan oge
di jalan dina jalan anu geus diliwatan oge katingalina mah aya sababaraha jalma. Aduh itu aya saha ieu aya naonnya jika urang teh keur arek dipegat ieu ceuk si Acung. Ari dia puguhan heuh tapi ieu saha jalma teh naah make manggat kieu ka urang sararea ieu kitu cenah ceuk si Peteng. Tapi Kang kade sing hati-hati ieu mah jika lain jalma saha maneh. Lain jalma sama nih model kumaha nyi Mas? Ieu mah jika sanes rampok tapi orang lemur. Aduh tapi heueuh. Nah atunya tapi laki itu bisa wae pan. Aya rampok anu niron-niron orang lemur. Nyi Mas Layung Sari teu ngawalar deui. Sajaroning kitu ieu jalma-jalma anu di jalan belah tukang jeung belah hareup tuluy ngadeukeutan. Dina jarak anu teu pati deket tuluy maranehna ngabaradega menggatan jalan. Tapi jalma-jalma anu aya di luhur mah belah luhur teh teu ngadeukeutan ngan kaciri we naremonganna teh. Malahan mah jelas pisan samakta ku pakarang aya nu mawa bedog, aya nu mawa halu, mawa gegenir, mawa parang jeung sajabana. Malahan mah aya nu mawa pacul segala rupa cenah. Bangun mah mawa pakarang orang lemur nyarokot pakarangna sacokotna bae jeung sacokotna sabeunangna ti jalan anu muru ka lemur teh nu di sabelah hareup. Joal aya jalma anu cangkung badag dadak katingali pinuh ku bulu malahan mah manehna jiga teu make baju. Malahan manehna teu make baju lain jiga teu make baju ngaranna. Bari ngalagar bedog pasreng bedog panjang teh. Ieu jalma molotot bari nanya malahan mah nun tutunjuk make bedog sagala rupa. Anjeun saha ari aranjeun rek ka mana jeung geus di mana? Wayah kieu lain mangsa ngaliwat ka tempat ieu. Teu aya anu mere komando. Jaka Peteng satuluyna ngawaler. Dia anu ku ngaing arek ditanya saha dia teh arek naon make kun menggatan kuring nu arek leumpang ka hareup. Alah anjeun ditanya kalaka malik nanya. Tidinya warga anu sanes jalma anu sejen ti anu menggatan teh tuluy aya nu nyarita deui. Kang cek kuring mah tong kuring ditanya deui geus buku ieu mah rampok teh ieu bener ya. Iya meureun rampok anu ti bareto ngaganggu ka urang teh. Malahan mah nyawa sorangan. Mama kuring teh ka eueuh teh kabeak hayam kuring oge teh kabeak. Ieu meureun teh ya goromolan rampok teh ceuk eta jalma. Sadar kana kaayaan nu opatan teh disangka rampok. Si Acung tuluy maju. Aduh punten akang abdi teh ti lemur. Pasawahan ngalangkung ka dieu teh bade muru tempat ieu lemur nu dipayun abdi teh kirang uninga naon tempat lemurna. Sabab ari tujuan mah bade ka bade ka mana teh lu kampung teh kayu Layung Sari Layung Sari pasir wangi. Akang Layung Sari mah kuring nami kuring bade pan teu sangka ditanya kitu ku si Acung. Eta ka lemur pasir wangi Kang punten ya abdi bade ngiring ngalangkung ka dieu kitu Kang. Jalma jangkung badag anu tadi nanya ti heula teh cicing merong we jiga keur nimang-nimang jeung neuleuman kana jawaban ti anu keur dipegat ku maranehanana. Nu tadi ngomong tuluy nyarita deui. Kang ulah dianal Kang bisina teh ieu masalah sahungkul. Kitu meureun carana lamun ka kapal Goku aya jalma anu menggat manehana ngomongna kitu tuh lempot tuh. Anu jangkung badag eta mah tah coba bajuna teh hideung-hideung deui tuh katingali itu mawa jika mau bedog panjang segala rupa tah anu awewe oge sanajan awewe eta tuh jika setelan jawara eta mah tuh jika potongan jawara tah tuh bangun nama eta mah anggota rampongna aya awewean ieu Kang. Ke ulah kita sarupaten atuh lamun kitu mah ceuk hiji jalma anu rada asak kana ti dimanganana. Bisi bener maranehanna teh naon ngadon kaliwat ka dieu. Jadi urang teh salah sangka jeung salah sasaran.
Are patua kampung lamun ieu jalma bener-bener rampok kumaha. Teuing kumaha nu di tukang aya nu ngajorowok, "Sorbu!" Teuing geus teu sabar meureun. Teuing di pikiran anak sugan geus nyangka we ka anu datang opatan teh kacuriga eta teh rampok cenah anu rek ngajorang ka lemur maranehanana. Ngadenge aya nu ngajorowok tadi teh ya. Si jangkung badak jeung jalma anu kadua tuluy ngalieur luak lieur nemblok kana babaturana tapi katingali. Batur-batur lemurna teh geus ngangser gue ka hareup. Malahan majiga anu arek bener-bener ngaraponan ka anu karak datang teh ya. Satuluyna kaasup jalma anu disebut tua kampung teh beureunan oge ngilu ka hareup. Kabawakeun ku nu sejen. Akhirna mah ngilu oge nyerang. Si Jalu sapara kanca ningali kana talajag anu samodel kitu. Langsung we taki-taki rek siap-siap cenah ngajunan kana anu arek di sanghareupan. Jiga anu meunang ngatur. Opatanana sanajan dina pikiranna masing-masing geus tegue yen maranehanna teh disangka rampok ku orang lemur. Hati-hati ulah tika mateni. Sabab maranehanna salah nyangka ka urang. Ceuk si Acung mere wawadi ka babaturanana. Katingali si Peteng seak-seak we maju ka hareup ngagunangkeun bedug panjang teh tapi teu dilagar. Ari nu tiluan mah nyaeta Nyi Mas Dayung Sari, si Acung jeung si Jalu ngariung we tarungna teh jiga eukeur siri bentengan jeung silih belaan teu maju ngangser ka hareup. Kocapkeun si Peteng anu maju ka hareup ngaraponan jalma-jalma anu eukeur menggatan teh. Dua orang maju ka hareup arek ngalawanan si Peteng. Seak halu datang nguru kana sirah tuluy si Peteng ngelok dina gerakan anu cepet. Beuteung eta jalma anu mawa halu langsung ditonyok we ku si Peteng. Malahan mah tuluy manehna ngudupruk bari nyekel kana beuteungna mundur sababaraha lengkah. Seak bedog nyamber ka si Peteng. Balicet si Peteng ngabalicet ngahindarkeun awakna tina akanan eta bedog. Dina gerakan anu semu mulintir tuluy manehna ngayunkeun kana pereupna. Ngalebahan pisan kana walikat jalma anu nyerang ka manehna. Anak hiu pledak. Jolongjong eta jalma teh ngajolongjong ditibanan ku pandeungeul ti si Peteng teh ampir we arek ngajolongjong kagawir. Untungna ku babaturan nu sajana kaburu kasana. Ningali kana gerakan anu sakitu kasarna ti si Peteng, si Jalu ngarasa hariwang lamun si Peteng nyaan dina gelutna. Dina gerakan anu cepet ieu si Jalu tuluy ngadeuketan ka si Peteng. Barengan keur kitu si Jangkung Badag teh geus deket jeung si Peteng. Tuluy manehna ngahambatkeun tajongan bari dina kaayaan ngajol. Nu samamehna lumpat teh. Satuluyna si Jalu luncat di antara si Peteng jeung eta jalma nu Jangkung Badag bari ngomong, "Kang Peteng, ieu mah lain musuh, ieu mah jalma warga kampung." Naon maksud dia teh? Nyaho jalma nu nyerang ka urang? Kana barang keur kitu eta jalma anu Jangkung Badag anu geus siap ngajunkeun kana bedogna ngarah-ngarah kana tarangna si Jalu. Barang kalayang teh kep eta bedog teh ditakis. Celeng cenah eta bedog teh mah celeng. Leungeun eta jalma nu Jangkung Badag teh sanajan Jangkung Badag ari kaayaan si Jalu mah teu pati jangkung teh basa jan we sakumaha ilaharna pamuda waktu harita. Tapi dina kaayaan marieskeun eta jalma nu Jangkung Badag teh jiga anu hampang pisan. Gilek eta si Jangkung Badag teh ngagilek nukangan ka si Jalu. Bari kaayaan leungeunna diparieskeun teh lah. Dina kaayaan leungeun anu diparieskeun teh. Satuluyna si Jalu ngomong rada tarik. Hap 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 ambon hap hap hap. Kuring lain musuh, kuring ngadeng ngaliwat ka dieu. Hap hap hap. Tapi jama-jama tulus ngangusrong ka deukeutan malahan mah geus siap-siap arek nibanan deui serangan ka anu duaan. Nyaeta ka si Jalu jeung ka si Peteng. Dina gerakan anu cepet
bedog si petang anu tadi lagar teh tuluy dicokot, malahan masih petang ge hampir we teu sadar yen bedog teh geus dicokot ku si Jalu. Si Jalu langsung we nunjukkeun bedog anu sakitu herangna teh ka jalma-jalma. Up, lamun teu ieu bisa aya korban. Tuluyna satuluyna jalma-jalma teh caricing we, tapi tina kaayaan jeung kuda-kuda anu siap arek nyerang deui. Aduh, punten Kang ya. Wartoskeun ka rencangan akang, kuring mah teu bahaya, kuring mah moal-moal, kuring sararea moal arek ngabahayakeun jeung lain teu boga niat anu goreng Kang. Punten ya Kang ya. Ngarti meureun kana kaayaan eta jalma nu jangkung badag teh tuluy ngomong ka babaturanna. Hop, waro. Bisi bener maranehanana ngan ukur ngaliwat. Jeung deui bisi aya loba korban nu teu pararuguh. Tah laras pisan ieu saur si Akang. Punten heup. Satuluyna jalma anu tadi disebut tua kampung teh anu tepati jauh ayana maehna oge ngangkatkeun kana dua leungeunna. Dulur, heup. Sok ayeuna kuring arek nanya ka maranehanana heup pula. Cek eta tua kampung teh bari manehna leumpang lalaunan yang hareupan ka si Jalu jeung si Peteng. Hampura atuh kisanak, sok anjeun teh saha jeung arek ka mana sabenerna. Aduh alah ieu pan geus dijelaskeun tadi ku babaturan kuring mun bisi hayang nyaho mah jeung ngabuktikeun ya kuring sararea teh lain jalma nu jahat. Eta babaturan kuring nu tadi teh ngaranna si Acung tah ieu tah. Babaturan kuring ngaranna ieu ngaranna si Jalu. Ari kuring ieu ngaranna bisi hayang nyaho ieu si Jaka Peteng ieu. Sanajan kuring kieu, kuring mah teu boga niat jahat. Arek leumpang ngadon ka dieu ieu. Arek ngiluan ngararab ka lemur ieu. Katingali da suhuna anana aya, da teu nyaho. Meureunan ti dieu kaayaan ukur moro rampong, kuring marek ngadon ngaliwat. Si Jalu tuluy nguatan. Tah kitu Kang, punten ieu. Bisi aya korban jiwa teu pararuguh. Punten ieu. Nah ti pihak kuring, nah ti pihak Akang. Kitu cenah ceuk si Jalu teh. Tos aduh sok lepaskeun heula babaturan kuring tah lamun anjeun bener teu boga niat jahat mah. Ceuk eta tua kampung nitah ka si Jalu. Teu lila si Jalu tuluy ngalepaskeun kana cengkraman naon. Ieu dengan cengkraman itu dia na ieu. Kana panyekalna lah kitu meureunnya. Satuluyna manehna rada mesem ka jalma anu ieu geus dicekal teh. Loh hampura Kakang, nya kuring mah teu niat jahat ngan Kakang geuningan paun ngabahayakeun. Tah punten ya ka sadayana saluyu rarencangan abdi tadi nyarioskeun. Kuring teh Jong sok atuh ngomong Jong. Mana mah ada bisa ning Jong ngomongna Jong. Si Acung tuluy ngadegetan bari tuluy manehna ngomong, "Mohon Kang, sakumaha nu tadi dicarioskeun. Kuring sadayana sang larencangan ieu teh lemur pasawahan bade ka Pasir Wangi ngalangkung di dieu tah kitu. Punten we abdi sadayana mah sanes bade ngadamel kaonaran di ieu tempat ya punten ya. Waduh alah ieu loba ting punten Acung euy. Sok kahali we da berunan ka darengeun. Ceuk si Peteng teh. Palwa, bangun mah. Wah aya bener oge wangkunganna teh. Tapi kumaha ieu Batua? Satuluyna tua kampung teh nyarita. Nya ari ceuk kuring mah perlu dipercaya oge. Jeung lamun aya dina kasalahanna urang ge nya kudu ngaku jeung minta hampura meureunnan. Tapi kieu ya. Upami leres kitu mangga atuh sadayana ku abdi diulem urang ka lemur, urang ngobrol anu leuwih daria di lemur wae. Upami kitu mah mangga wae Kang. Da kalarasan atuh bahasa kasarna mah cek paribasa mah mobok manggih gorowong kuring hayang ngarareb malahan mah diulem ka kampung ieu mangga alhamdulillah pisan ceuk si Acung. Tah kitu atuh mun aya samah mah diundang tuluy bari dikumaha ieu anu dibagjakeun cenah yo. Ceuk si Peteng teh deui. Atas Kang Peteng tong ieu wae tong alokan wae bari teu merenah deui pan kaayaanna ieu teh nuju rada haringhang ceuk Nyi Layung Sari.
leh ulu gayanya hambura atunya hambura yuk kasadana yuk dak kuring mah deuh sok rete sok aya nyeruan deui. Singkat carita anu opatan tuluy diiringkeun we ku nu sejen malahan mah teu hareup jalma anu jangkung badag teh tuluy deui ditema ku tua kampung. Ditema deui ku nu opatan nyaeta si Jalu jeung sapara kanca. Beruang weh ti dinya mah warga-warga nu sejena bari pating kacarowis ngararomong saha cenah sanajan ukur singket eta tarung aku manehanana katingali ieu opatan teh jiga anu barisangan pisan kana ilmu bela diri bisa kana pencasilat. Malahan mah aya bapak-bapak miladakolot ngomong mulai nyarita lamun bener-bener kaayaan jalma anu bener mahnya sugan we daekeun ulungan bisa naonnya gitu bantuan orang sarerea yang harupan rampung anu aya di lembur urang. Benernya tapi kuring tadi ditajong aduh ieu walikat nyeri keneh data mahana ilaing mah aing ditanya heula tadi ku batua kampung kalakangnya lu nyerbu tadi saha nu nyerbu teh cenah tah. Aduh mahnya kuring sieun disalahkeun we ku batua kampung nya pasti disalahkeun anjeun ku batua kampung tapi pan kuring teh rada ceuceup tuh pan ngarti kuring oge sadaya oge kitu boga kacurigaan loba pan urang teh geus korban teh aya nu doma bah tika bau nu muning oge malahan mah kanyahoan sorangan tika aya anu arek di pauk sagala rupa tah budak parawana tapi dah kudu kumaha atuh. Nasi sudah menjadi bubur pecuk orang dayeuh mah cenah tah geus kapalang meureunnan dah urang salah sangka tah maneh kudu minta hampura tangke tah maneh tading tah awas tah maneh tahun we engke nya kuring bejaan deui bantuan we ngomongna da kumaha atuh urang teh nya nyaho sorangan lah lah kayak kuring dibantuan ngomong ka tua kampung jeung kanu opatan mah anak kuring ge wani lamun tiba ngomong mah nya masalah dihampura jeung teu dihampurana mah teuing atuh palingan dicabok meureunnan maneh tong kitu da uring oge ieu tuh beuteung teh nyeri tah betul pangaulaan di hadapan kuring teh geus nafsu teh nyaho lah. Singkat carita ieu rombongan teh geus narepi we ka balai desa. Malahan mah jalma-jalma anu ngarasa cenah boga salah tadi geus nyangka rampung malahan mah titah anu nyerbu teh disebut si Lading teh geus minta hampura. Sawangsuna si Acung nyarita nya kuring sararea oge nyohonkeun deui hampun tam ieu kasadayana da panginten ka dieuna teu aya ibarti angalna da maksud teh bade kur ngawalangkung hungkul bade ka jalan anu hiji deui anu kasabelah katuhu teh ada panginten eta teh kaleuweung nya maksud teh ari kalemur mah bade ngiring ngararab kitu jeung deui upami aya kadaharan teh mah bisa nyohonkeun kadaharan kalebah dieu kitu atawa meser teh mangagantosan mangga eta mah meureunnan tah meureun intina mah urang teh abdi oge naonnya gaduh kalepatan da meureun jalmi-jalmi ieu aya anu tatu geuningan tuh aya anu nyeri walikatna sareng beuteungna cenah tah aduh katonyok meureunnya tadi teh teu naon eta mah hitung-hitung pamecut we sabab karasa geuningan ari kita harupateun teh model kitu meureun tah. Tapi katingali itu geuningan tuh ku rengkangan ujang namina saha eta teh eta mah Kang Patang tah jeung Kang Jalu eta maksud teh tos nuju di parecetan geuningan jiga keur di arubaran nya atuh nuhun atuh upami katampi mah ku patua kampung satuluyna mah sararea minta hampura we si dibebaskeun cenah sabab geus aya salah sangka nya kitu deui pihakna si Jalu sapara kanca oge. Sanggeus sakabehna jelasna yen anu opatan teh jalma anu ngan ukur arek ngaliwat jang ngabuktoskeun cenah kaalusan manah patua kampung jeung balarea ieu nu opatan teh diulem ka bumina patua kampung kembae cenah
jang saheulaan sapeting harita mah hitung-hitung mentah hampura nu opatan teh rek diulem ngareleb di bubina tua kampung. Di mana patua kampung bener we, patua kampung teh lain babasaan hayang katingali ngarumasakeun salahna teh. Komo si jangkung badag mah tika cenah pencet hayam sagala rupa. Sabab si jangkung badag boga panyangka yen anu ieu opatan teh lain jalma samenea. Manehna tuluy ngomong ka tua kampung. Patua kampung, jika nama ieu teh lain jalma samanea sabab nah nu leutik eta sangajan leutik-leutik kumaha duh kuring sakitu jangkung badag da geura diparioskeun katingali ku sorangan ku patua kampung paan lamun teu boga elmuna atawa kabisa anu atah-atah mah aduh moal bisa eta teh model kitu patua kampung. Nyawa sorangan patua kampung oge kuring teh nah lain boja sorangan mun ieu boga kabisa mangan aduh katingali patua kampung ge meureunan kumaha tah. Nya sugan we atuh bisa diajakan badami ieu da apa-apa oge boga rancang sugan we daraekeun. Jadi tatalang raga urang bisa nyangareupan rampung di dieu. Sugan we urang teh salah jelema. Nah naon kitu keke ngawangkong malah. Sanggeus sagala rupana siap mah ngabarak we kadaharan di rohangan imahna patua kampung atuh aya genep urangna opatan si Acung si Jalu sapara kancan ditambah patua kampung jeung si jangkung badag ngilu dalahar baraka cerakan di imahna patua kampung. Ari bojona patua kampung mah cenah pengiringan sabab karak beres pisan dahar ngejeg ayak beberes we cenah ulut popolah acan rengsa pisan. Katama deui da rohangan oge rada sempit cenah. Tatapina sabang-sabang sapatua kampung jeung si jangkung badag geus beres dahar mah manehna cenah arek ngedon kacai heula sabab tadi ulu tarung teh cenah can beberes ieu. Di baturan we anu opatan teh ngawangkong ku bojona patua kampung jeung sababaraha jalma anu dipikolot jang maturan saheulaanan kanu opatan kana ngawangkong. Malahan mah aya palebe sagala rupa waktu harita ngaluluguanan heula beureunan ngawakilan kokolot di eta kampung nyaeta patua kampung. Di hiji tempat patua kampung si jangkung badag jeung sababaraha jalma anu dianggap pupuh eta lembur tuluy ngariung. Kadenge patua kampung nyarita. Jadi ari kitu mah geus sapuknya sarereanya. Urang anggap we ieu jalma teh urang coba oge, urang uji oge. Ieu barudak ngora anu opatan teh jalma anu bener meureunan. Jeung urang sarerea yakin meureunan nya bisa jeung daraekeun ieu jalma-jalma teh mampu arek mantuan ka urang ngayonan rampog-rampog anu mineng teuing ieu. Nah, ngaganggu ka lembur urang. Tah kitu pisan meureunan. Sapuk lah hari kuring mah. Sapuk mangga. Nya mangga. Sawala anu singket teh ditutup ku patua kampung anu tuluy we init deui ka imahna ngilu ngariung jeung palebe katut bojona. Satuluyna hasil sawala atawa badami teh di dugikeun ka anu opatan. Ngadenge pamenta ti tua kampung yen si Jalu sapara kanca arek dipenta cenah. Jang ngayonan rampog-rampog. Sabab di lemur eta sok mineng pisan diganggu ku rampog. Utamana mah dina kaayaan waktu peuting. Satuluyna kadenge si Jalu nyarita. Aduh, kumaha nya Kang? Abdi teh sanes aduh kek ari kuring mah hayu-hayu wae ieu kana nulungan mah tapi kumaha rerencangan anu sanes abdi oge kedah badanten ieu sabab salaresna mah abdi sarerea teh gaduh pamaksadan kitu tah Kang. Patua kampung kitu cenah ceuk si Jalu teh. Si Acung tuluy nyarita. Manarnya lu urang teh ari kitu teh mah boga pamaksadan ieu. Arek ka Pasir Wangi teh tapi nempo kaayaan kieu mah nya kuring oge
jadi hayang mantuan sabab punten ya nyapa tua kampung lain sing ngaleleweanan ya di lemur kuring oge di lemur pasawahan eta teh sami nuju kamari-kamari mah di ieu rampung gitu tah tapi nya sababaraha dinten kalangkung mah tika kacar kita beunang ngan teu kapuluh sabab eta Kang aduh jalma teh sabab keur arek ditanya kalau ka aya ku pasar tah ku pasar tina eta tina peso tika aduh palas tah ngadege cerita di si Acung samuno gitu pati luh lah we jalma-jalma teh bararengong pokokna mah carita nama panjang Kang ngan kieu we nah kuring oge indi nama ngaraoskeun lah kaayaan di lemur ieu tapi kumaha ieu Kang Patang Cung Neng kumaha Neng Neng Layung Sari kumaha bener Cung mending keneh neneng we ieu nu mareskeun ieu sugan we ari nya maksudnya ari pamikiran awewe mah jadi bisa ngalehkeun urang nu tiluan sabab neneng Layung Sari ieu anu ieu anu pangungona jadi penyeimbang di antara kita gitu tah mane mah Cung make bahasa dayeuh wae kuring teh osok rada lieur ngartikeunana nya kebae atuh gawe kumaha maneh lah atuh arek kitu mah kumaha atuh Neng eta mah nyangakeun we ka Neneng Layung Sari lah aduh kumaha nya atuh sok we atuh ku Kang Acung da salarasna mah punten ya kasadayana abdi oge nuju di udag-udag ku anu jahat ieu teh tika papernak we sareng ieu akang-akang anu tiluan tuh leuweung di belah ditu di wawangkon leuweung Cilisung gitu cenah walana ieu Layung Sari teh eta si Neneng kalau kadibadikeun deui kumaha dulu Kang Patang nya alus oge atuh urang teh kudu badami naon oge tapi punten-punten yo nya Cung nya lu kuring teh pang badagna di dieu teh nya dina awak dina umurnya gae tapi ayeuna kamampuan mah kuring oge bisa arek ngaraponan akang ieu mah kumaha kalau kamu kudu kitu mana mah Cung kalau ka mana-mana ampura atuh heureuy saeutik we Kang Acung mah heureuy teh tina mangsa atuh Kang jadi Mas Layung Sari Pak tua kampung jeung palebe mah tapi mah semue ningalikeun pagunem caturan ieu opat nonoman teh aya tuh Kang bereskeun ngomong teh kumaha Kang Patang ge nya udah mah deh Cung ngomong ku wae ampura atuh Kang kebae lah bikin panjang padieu mah tuh tah intina mah kieu lah kuring mah kumaha wae kumaha wae deui ari kumaha wae mah teu jelasnya hayu lah sanajan bener mah kudu mikir-mikir heula ieu kumaha atuh kayak gitu kumaha deui wah sok atuh Cung lah maneh nu ngomong we Cung lah sok urang mah sapu we kumaha ajeun eta Cung lah maka jadi ka kuring kan deui kumaha lu sok we mah aja deh Cung gae atuh mun kuring arek inget wae ka Pasir Wangi kumaha atuh kumaha lah tinggalkeun di dieu mah botak gitu aduh anu napakna tak kuring kaing dia mah katingali si Jalu oge geus mere bintik-bintik rek ngiluan bantuan geus nya lain oge teh kabeuratan katingalina nya Mas oge ngan can bisa mutuskeun hukum maneh kalakah arek ka Pasir Wangi kumaha ieu teh pan make hiburan heula saeutik Kang sing dina tempat anu meunah atuh arek hiburan mah kumaha maneh teh arek kabodor di dieu atau arek badami ieu teh alah Kang Jalu aya tuh ku Kang Jalu we Kang Acung mah kitu geuningan ceuk Mas Layung Sari kumaha teh bisa dipercaya maneh mah Cung kitu lu euy salah sok atuh aya nama ku anjeun we lu sok bereskeun kieu Kang punten ya kasadayana salarasna mah upami nyangeman teh mah masih kena ragu Kang
sanes teu maktoskeun tapina nya abdi sarebea teh prayogi badami anu leuwih antang pangindan ngan nya urang ieu we ningali kana kaayaanana maksud teh kumaha nya paheutna mah kumaha lamun enjing wae da ayeuna mah panginten da abdi opatan lagi duju bade kulem ngarep di dieu sanes pan kitu sanes tadi ku Pak Tua Kampung di piwarang kulem di dieu gitu cek Tua Kampung nya sae atuh leres pisan saur Kang Peteng oge tadi geuningan Jang Peteng nanaon teh ulah getas harupateun terus deui karungu deui pan geuningan kudu badami jeung sawala nya sae pisan ieu mah mugia we ieu ujang-ujang sareng Neng teu kawage jeung tiasa hawatos kitu di lembur ieu teh nuju teu aya anu tiasa ngaraponan tak rampog-rampog teh sanajan seueur ari warga mah jaga sareng deui usaha we malahan mah ieu teh nuju ngantosan punggawa ti kadipaten tapi teu acan aya anu nongkapkeun oge da ngarungu-ngarungu mah kajadian rampog sapertos kieu teh sanes di lemur ieu hungkul tapi di lemur-lemur sanesna oge sami nya meureunan ari punggawa sakituna kaayaan bernegara terang nyalira nuju rada teu naon nya teu acan ngalasna manuk kiar itu mah kirang uninga nya anu tos ka tingali mah teu acan we nya punggawa di kadipaten teh acan aya dongkap kitu cenah ceuk Pak Tua Kampung teh waktosna parantos cekap kanggo episode nu ayeuna kumaha kalajengan cariosna enggaknya eta mah nyangakeun dilajeng wae kana video-video salajengna haturkeun nuhun ya haturkeun nuhun ka anu parantos like komen sareng subscribe wilujeng tepang deui Permio